Kela nok mana dan di daerah orang mana ngaran nok teh aya dua, nok orang tonggo lain atau nok anakna tukang ojek Cimang Udin. Matun, tadi urang ngalibu-ibu sia ketabrak mobil. Kieu ye, naukeun mang nek nyanyinya. Sok. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Beneran aya di dieu. Sep. Sok atuh dieu bala ka dieu. Dan urang rek nanya ka didinya ye. Tumben aya naon Sep meuli asal reuas. Teu kudu reuas dalindak interogasi. Kieu. Pan urang teh bogo kasih nok, tapi urangna teu pede euy. Kela nok mana dan di daerah orang mana ngaran nok teh aya dua, nok orang tonggo lain atau nok anakna tukang ojek Cimang Udin. Nya, si nok budak Mang Udin. Nya keur magelis, nya bager, pokona mah karesepeun we. Tong boro didinya Sep, orang wae ge bogo atuh kasih nok budak Mang Udin tukang ojek mah, da emang geulis eta mah atuh. Tadi didinya ngomong ke orang teu pede kunaon Sep? Apal meureun si nok kumaha? Nya geulis, nya bager, acan kaasup jelema aya. Sedengkeun urang sakieu beungeut pas-pasanana, gawe can boga. Da emang heuh Sep beungeut didinya mah pas-pasan. Tong kitu dan ka urang teh. Terus basa mimiti mun teu salah didinya rek nanyakeun, emang rek nanyakeun naon Sep? Nya rek nanya. Wajar teu urang mun bogoh kasih nok. Nya cek orang mah wajar-wajar wae didinya bogo kasih nok. Da meureun didinya teh normal keneh. Bet urang oge bogo kasih nok mah. Ye, anu teu wajar mah amun didinya bogo ka bapana terus dikawin. Matun, tadi urang ngalibu-ibu sia ketabrak mobil. Terus kumaha ibu-ibuna maot teu? Hari maot mah henteu, tapi parah. Katinggalin lagi getihan hungkul. Terus didinya nulungan teu? Kugu henteu. Naha bete nulungan meni eueuh jiwa sosialna pisan didinya mah. Lain teh hayang nulungan, Matun. Tapi da kumaha atuh? Pan urang ningali ibu-ibu katabrak teh di nu TV. Bejana cek pamarentah gas nu 3 kilo rek diganti Sep. Diganti kumaha dan emang naon rek dieuweukeun gas 3 kilona kitu? Lain. Ari gasna mah anger 3 kilo. Ngan nu diganti mah tabungna jadi warna beureum, teuing koneng, teuing bulaon pasti mah lain warna hejo. Nya kitu. Nah aku naon rek diganti warnana sagala? Nya, apana aya usulan. Cenah warna hejo mah gampang ngabeledug cek tukang balon. Naon hubunganana jeung tukang balon ari didinya? Kan aya laguna. Kieu ye, naukeun mang nek nyanyinya. Sok. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon ijo dar. Tuh kan anu hejo ngebeledugna balon oge. Nyambung dasar.
Keur naon didinya dan? Biasa we keur ngopi mah Tun. Kadia tuh dieu keula. Gimana mah Tun? Geus di babaturan ngahaja we ulin. Oh, Ngomong-ngomong dan urang mah boga HP anyar. Nang meuli kamari alusnya. alus cik ningali. Alus HP na. Gaya mana boga HP alus. Iya dipangmelikeun HP ku lanceuk. Bager boga lanceuk teh pamulikeun HP sagala. Nya atuh bager lanceuk urang mah. Ngomong-ngomong geus bisa can cara makena. Puguh ieu ge diajar keneh can bisa makena. Sugan teh geus bisa. Nya paling bisa oge nyetel lagu, main game, nya ari buka YouTubean mah bisa. Nya nu kitu teh anu lainna mah masih diutak-atik keneh we. Nya sakitu mah leung atuh geus bisa. Keun we dang geus kalilana pasti bisa kabeh aya di otak-atik wae mah. Kan tadi teh dan pas dibukaan aya tulisan mode pesawat. Nya atuh kabeh HP ge pasti aya baca mode pesawat mah. Urang teh dipencet weh mode pesawat mah muncul weh gambar kapal terbang. Buru-buru weh ku urang teh HP-na disimpen jiga kieu tah. Nah disimpen di handap ngarah naon? Apanan mode pesawatna aktif. Hanas ditungguan geus 15 menit tapi teu ngapung-ngapung ongkos cenah mode pesawat. Dasar oon. Luas, Mang, kenal nih dia. Kenal, Mang nih dia. Lain gening kieu nya rumah tangga teh. Nah, emang kumaha kitu mah? Nya matak asa loba pisan wae masalah teh. Asa matak loba pi omongeun. Ya ho, atuh Mang. Ngaranna ge rumah tangga pasti aya wae piomongan mah. Ye, Mang nya. Ngaran-ngaranna rumah tangga dua karakter dihijikeun. Nya pasti atuh Mang aya wae bentrokan mah kitu. Nya matak meni asa rumit wae ieu teh rumah tangga teh. Ya ho, pancuk urang kitu biar teh Mang. Tapi anggar Mang da kumaha urangna. Kitu sasabisana kumaha ngabenerkeunana. Nya apa ya oge tapi rumah tangga di dieu mah meni asa kieu-kieu teuing rumit. Ya heuh atuh Mang, ngaranna ge rumah tangga pasti aya we karumitan mah. Anu sederhana mah lain rumah tangga, tapi rumah makan. Ya bener asa panas kanu tarangna ge biasa mah beda. Sep, urang nyuhan heula asa panas kieu mending asa ngajeletot kana kulitna oge. Bener oge Mang, ayo tuh urang nyan heula. Tasa di dieu sep digana ngeunaheun tempat tiupna ya. Tuh, sep tempon pengen kakesangan kieu ya mah. Sarua urang ge tinggal itu pengen cipreg ieu barasa ku kesang. Lain sep mun dipikir-pikir mah urang mah nya ngeunah. Rek hujan, rek panas masih keneh bisa ngiuhan. Tapi tempo tatangkalan meni karunya. Nah aku naon gitu mah? Nya sok we perhatikeun ku didinya tatangkalan. Rek hujan, rek panas teu bisa ngiuhan anger we nangtung. Ya heuh atuh mah. Salieur dinya mah.